cek kok kuat kamu rukusunu eta lamai bi nyungcung ieu bojor tututnya bi aing Gandeng geura ieu lah. kunaon bi Geura para rusing ieu teh. para rusing Heeh. para rusing kunaon sok ngobrol Parusing ku ujian hirup geuning. Nya tak bunak kana sirah. lain juga sekolah wae atau ujian segala Leuheung euy sakola mah ujian kanjat niron. Ai hirup pak niron ka saha geura? Hese. tapi heueuh teu ya kasaha atuh nirona ya tong make aja yang di pikiran lah bi cek urang mah nya darek niron ge niron kasaha da kata tange ge sarua nya baroga ujianna masing-masing geus we kieu bibi malah cek urang mah mending ngitung kancing we tung kancing lamun teu sang sing-song mana nu eusi mana nu kosong beres Tuh atunya lah. Pikiran-pikiran teuing mabehna we. tah eta kitu mantap lain naon bisa ngonculungkeun maneh ya guys Lembaran geus tereh. Baju dula geus aya, weh aya. Daging geus pesen. Tapi bibi bingung ieu bingung kunaon Eta teh san aya jeung meulina. nya aing geus aya teh aya di imah aya di toko meureun nya Nya batur mending geus terus ngantri moal poe. ya bi geus kolot atuh bi oke jeung mikiran geula baju bedug segala atuh ya nu penting mah aya kueh we di imah mun can boga tuh loba kuah kueh di imah jig bawaan Wah, kue meureun baseuh. Mana kuah sop, kuah soto. Mau kuah kue. maksudna kueh bi lain kueh di kuah paribasa kuah kueh teh maksudna loba kuehna berarti kueh kaleng tuh jig mawa di imah aya tilu mah mawa jig ka itu Ngomong kue kaleng moal suing bibir bibi ieu. Astagfirullahaladzim kue kaleng bi maksudna kue kaleng teh monde kongkuan lain kue anu bahan tina kaleng mun dihakana ge kumaha liat atuh Ngomong kuguan mah. Eusina sok nipu bajakan teh aningan ranginang, gorengan, saroja. asli ieu mah asli jig mawa jig ka imah tidunungan orang pamere Mawa jig gancang kanu gratis mah bi aing ye Lain ieu teh arek ngayakeun bajar cenah ibu teh kakak. bajar Heeh, kudu ngeun naon ya bingung ge ieu. oh sugan di imah boga naon bibi Geueuhna naon aya gedang ngungkul. gedang itu hese gedang mah di kumaha atuh Nyebut hese mana mah aneh. Tinggal di kalua cukurang mah. Haruna. tahu bener anjir tuh main ya kieu kalau bener tapi bisa tuh bibi nyeuna Bisa. tuh bisa Kasih ieu serenkeun atuh kalua mah. bisa di didinya Urang mah pernah mabrik baheula, Bro. teu nanyakeun cing kumaha cara Ya. Gedang ngoranya, tapi syarat mah kudu gedang ngora, Bro. gedang ora lain mah Ya euy. Luarna garing, jerona basi. bae lah nu penting manjieun kalua we arek jerona garing luarna baseuh arek luarna garing jerona baseuh bebas lah pokoknya mah eta nyieunna kumaha sok si bibi rek nyieun ieu nanti perlombaan PKK sok bro bijan Udah kudu aya gedang heula tuh, Bro. aya gedangna di mana Aya. Aya di mana? Ah, aku mah ngareunah, Bro. Ya, pertama pisan dipesek. naon Gedangna. oh Gedangna. Tah. Mus imut kabeh, Brad. Dibelah dua Naonana? gedangna. Tah. Terus dikorowek sikina. Sikina teh terus
di belahan, di belah panjang gitu, lain belah tuh. Nah, belahnya. Belah panjang. 5 sentian ya cukup. Naon anak? Gedang na. Oh. Gedang. Tah. Siapkeun peso gobed, Brad. Ngeraregean. Heeh. Ajang deg-degan naon teh? Gedang. Gedang, saya kan gedang lim. Heeh. Tah. Siksikan sekitar 3 milian we kandal nate. 3 milian. Nana. Gedang, saya teh gedang. Nah, saya teh Gedang, nanya Bi. deui. Gedang. Nyawa mah ieu. Galak. Lain galak apa kita jero teh gedang saya teh nah. Heeh. Sok Lu nanya gedang we atuh. Nya nya. Aing teh capek ngabahas eta tuh. Kan poho nya Bi. Ya. Terus Ya. Engke teh geus beres, kumasing bersih. Terus dikeman saputing. naon anak? Gedang, Brad, gedang. Seteh gedang. Nah, seteh. Masuk nanya deui cik aing gedang itu nah, pan ngabahas gedang atuh eta tuh. Heeh. Tah, terus kitu teh. Isuk-isuk teh tuuskeun. Isuk-isuk teh. Mau Nana. Gedang, gedang. Gedang seteh. Aing pusing. Tah, masih tuuskeun. Siapkeun ketel badag, Brad. Heeh, jangan naon teh. Jang gedang. Si aing teh gedang seteh. Nah, tah geus teh. Gula beureum, make gula bodas, pewarna, terus kira katel teh. Hijikeun. Naon anak? Gedang dah, Brad, gedang. Aing teh kan ngeureun bahas gedang sia tuh. Aing mah capek, aing gimana ke mah capek, Bro, aing mah. Tuluy kumaha? Masih nanya-nanya wae Geus atuh sia. dihijikeun eta, geus dihijikeun. Bi dihijikeun terus kumaha? Sing aing mah. Mau beres-beres aing nanya wae apa sih ga? Ngomong balik Gua ka dia ya. Pan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK. Ya, engke teh lamun juara teh ke bakalan nanyakeun anjir ibu-ibu PKK teh ieu teh saha cenah nu masakna mama dodeng. Kok mah nanya wae aing capek setelah nanya wae gerang-gerang. Heeh, sopan pan teu nyaho teu pahamnya tadi Nya. nya. Sok guru. Heuh maneh naon sia tuh. Terus dihijikeun tah kabehna gula, pewarna terus Heeh. Tah engke teh brus enak katel. naon anak? Gedang na ye, seteh gedang. Terus aing mah. Aing pusing ah. Jelema nupang tolol-tololna nyaho teu. Jelema anu osok ngadepo tah anjing tolol nu gitu. Geus puguh pan rezeki teh ditangtukeun anjir ku Allah. Dar hayang ditangtukeun ku banar. Ketololan yang hakiki nyaho teh nu gitu teh kehead. Sia mah. Adius keur alus ya keur gacor ya. Tadi pentingnya di dia ngawede tah. Karena 4,5 modalnya mah 240 lah. Nu bener Aslina teh. Aslina Depot euy. repot tuh.